Wilujeng siang, wilujeng sore, kasadaya nu kahormat, khususna ka Bapak Soleh salaku guru basa Sunda nu dipikahormat serta rerencangan sekelas nu kosim kuring pika cinta. Mugia urang sadayana salawasna aya dina kehadiran rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin. Puji syukur urang panjatkeun ka Gusti Nu Maha Kawasa anu parantos maparin sagala rupa nikmat, kaasup nikmat tiasa kumpul dina ieu kesempatan anu mulia. Dinten ieu abdi bade nyamparkeun biantara pondok nu judulna Langit Kaendahan jeung Keajaiban Alam. Rerencangan upami urang nempo ka luhur, urang tiasa ningali langit nu bentangna lega hejo upami siang jeung pinuh ku bentang nalika peuting. Langit teh mangrupakeun kaunikan alam nu henteu kepanggih watesna. Langit teh jadi saksi ti unggal peristiwa kahirupan manusia. Langit oge ngajarkeun urang ngeunaan kasabaran jeung kahadean sanajan aya mega nu hideung, angin nu ngagelebuk, komo hujan anu turun, langit tetep aya, tetep lega henteu leungit, sarua jeung kahirupan moal salawasna cerah. Kadang datang badai, tapi ku sakasabaran jeung tekad urang bisa ngalawan eta sagalana. Langit oge ngajarkeun urang supaya muji keagungan Allah Subhanahu wa taala. Ku sagala rupa kejadian saperti panon poe nu surup, bulan nu ngahajat nyorot, bentang nu sumebar, eta sadayana sanes ngan ukur kaendahan alam, tapi bukti tina kakuatan nu maha suci. Kusabab kitu hayu urang ngajaga alam, ngajaga kahirupan, serta nginget yen langit teh mangrupakeun tanda supaya urang teu hilap pamasangan hirup kalawan iman, amal jeung tanggung jawab. Rerencangan abdi nu dipikanyaam mugia bintara pondok ieu tiasa janten pangeling-eling sareng pangingat keur urang sadaya. Hampunten bilih aya kakirangan dina biantara abdi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.